cacing eling ieu mang cicing foto pipiluan sia agan ieu jisim abdi agan cicing jelema hideung mah halo hideung agan teu apa kabeh cicing boga jiga bol monyet sia karasa sia teh baeud disebut bawa monyet beungeut teh panuju sia datan nirata ngademan datan nirata ngademan manggule nyanrana Gusti alah Gusti lahung aduh alah Gusti nu agung saha aing asa apal ieu aduh Gusti alah da wala anjir poho Allah itu saha aduh da wala aduh Gusti nu agung Allahu akbar Allahu akbar sapok-pokkeun ai heueuh kakara inget aing ai heueuh kakara inget mana wae tuh wawuh ka kaula teuing atuna sesok kena amanena kitu ka aing heeh saja teh aduh Gusti agung sapoh-pohkeun di ngaran dieu ai heueuh Cepi naon Cepi cepot nah apa nya si mah terkenalna teh jeung monyet nya di bangsa monyet teh terkenalna teh nya cepot nya bener kan anu tukang lamun teu sadawala nya sia ge sarua goblok emang na ieu wae teh nah itu apa teu apa ka kaula saha ieu teh moal nya teu apa saha teh ieu teh ai mah nya teu apa ka kaula pot saha ieu teh baheula meureun kungsi MC oh mun nya kungsian si teh apa keneh ka kaula pot saha anoman Allahu akbar da wala Gusti nu agung oman masih keneh jadi dagang bawang kabar karep sia Gusti nu agung ieu teh bener cepot bener hirup keneh geuning anjeun we anoman sarua dinya hirupina euy luar biasa da wala duh Gusti anoman geuning Allahu akbar nya anoman daun ai pamajikan cepot monyet baheula aya keneh anjing tagor cek wae amak oh harita teh apa budakna geus gede nya teu mana karep tagor bae numina teuing aing kumaha caritana eta monyet teh baheula anjing ye menyaho teka aja kumaha aing geus sare mana teh jocele bener beuteung aing di moal teh ku aing jadi itu bener semohon luar biasa cepot da wala ya keneh ari Bapak Semar ya keneh maot kan innalillahi wa inna ilaihi rajiun neraka sakakolot teh da bener Bapak aing mah maot Bapak Semar mah iraha mautna duh kagulan abdi macan aya can aya kumaha teh dengekeun pertanyaanana pertanyaan naon
Anu diteruskeun saha? Nya Bapak Semar, Simun Bapak Semar mah maot. Itu kumaha? Ditanyana naon? Bapak Semar, berarti aki aing. Tadi bener-bener teuing si koplokna. Gusti, ari bener-bener teuing salah teu kapalang sia mah. Jadi Bapak Semar mah mohon pun aki mah tos maot ari Semar aya bulan. Di mana? Aya urang muka salon teh. Salon naon? Salon doma tuh, domana gaya luhur. Ya. Sarang sawah di depot. Jarang pun Bapak aya. Sarang juragan Arjuna aya. Sarang juragan Batara Kresna saha? Sarang juragan Batara Kresna. Sarang Gusti Kresna. Sumohon, aduh cilaka pot. Buru-buru bejakeun ka Gusti Kresna. Naon teh teh? Bejakeun ka Gusti Kresna cilaka kiamat alam dunya. Kiamat datang. Kiamat datang. Lu udah bilang kiamat cenah euy. Alhamdulillah tuh. Sia kiamat alhamdulillah. Heuh kiamat teh berarti kiamat. Lain kiamat, kiamat hancur dunya. Allahu Akbar. Duh bener anu mah wah cilaka cabot. Cilaka bejakeun ka Gusti Kresna. Bahaya, bahaya kiamat. Kiamat bejakeun. Hayo. Ini. Hayo. Ini endok. Sentak-sentak monyet sia. Karang tangih monyet kolot. Bina-bina teh si monyet. Bina-bina teh. Tengah halangan gitu. Hampura we anu man eta teh kitu wae teh kalakuanna teh. Teu robah-robah. Kitu we Gusti wabu. Ingat keneh baheula buntut aing di talian ngarta ngakae ku si eta. Anak bener-bener wah cilaka Gusti Kresna hancur alam dunya. Anoman perbancana sutang beunyer beaskeun ngeunaan kajadian ti awit penak sareng Raden Gatotkaca. Oke kalangitan arwah dasamuka teu nyangka geuning teu nyana ngancik Raden Gatotkaca atuh ye Prabu Batara Kresna reuas campur jeung keengkayaanana. Margi ieu nepi kasieun ku para dewasa ngajuata parlumanten bayar baya kitu kaayaanana. Numutkeun pamandang Kresna malaya manusia anu bakal bisa ngungkulan kasaktian Raden Gatotkaca anu parantos ngehiji sareng Rahwana. Atuh Gatotkaca nutur-nutur Hanuman kiwari tuminak dateng angasa. Hei, Kresna. Kresna. Ya aing Kresna balitungan jeung aing. Aduh, Anoman. Gusti Kresna nyumput Anoman, nyumput. Timbalan. Yai Arjuna, timbalan Raka Batara. Urang sing hareupan Yai nanging ulah katingali gempeur ku ayana Gatotkaca. Timbalan. Ulah kaget Kresna ieu aing. Cara menang musibah Batara eling paratoba ieu anu pikasieun ku kaula numawi Hanoman piwarang ngajaga eta arwah bahaya hancur kiwari alam dunya. Yai Raka Batara linggih Yai cilaka Batara Kresna manahna takiwur boten raos maneh margi dina pandanganna moal aya manusia bakal bisa ngaringsekeun kejadian.
cilaka ya. Ini itu Gatot Kaca Kakang Batara Yai awak na Gatot Kaca eusik na Yai moal apa kumaha gagahna teh jelema mangkal Yai ulah nemongkeun kageng pertin kasih Yai timbalan Raka Batara Kang Kakang Semar ieu nun tadi Kang ayana kayana dulu itu ujang iya notifikasian ku salarea dilejang Pak ulah lo bating heureuy cilaka sadelejang aya anak aing Kakang Semar ieu nu satia-satiasa Kang hiji si abdi ge teh justru teueung agan bantosan nyemutan Kakang Semar di malah urang hodang pangbangunan rambut dihukum Kakang Semar agan upami tiasa si cepot ulah di dieu Kang ya di pawarang balik mah balik we di bara raeut datang lain di kunaon lain baut yang sian tapi keheureuy wae sidik keriweuh itu lho tong heureuy wae ieu teh cilakaeun situasi teh keur genting gitu beda-beda teuing sia teh ulah situasi teh keur genting oh genting Jatiwangi genteng teman oh iya meni jelema meni mung di bawah heureuy ulah kaget kersa balitungan jeung aing kersa Kasep Gatot Kaca anak gua eling Kasep lawan agan ya abdi agan aing teu wawuh ka jelema nu opatan ulah pipilueun lamun hayang salamet kecuali lamun hayang paeh pipilueun aing balitungan di jelema ieu kersa ratusan taun aing dijaga ku sia Wisnu ayeuna waktuna balitungan jeung sia Kasep Gatot Kaca anak gua waras mengening jati-jati teu mengening waras waluya Kemang cangkok ke Kusuma Kemang cangkok ke Jamban damang aja daun sia jaga gelok aing aduh Kakang Semar teu mati Kang Kemang cangkok aya anak cobaan gua biatu agan ku Kemang Bolen ngobating heureuy pot Gatot Kaca cing eling ieu emang cicing foto pipilueun sia agan ieu jisim abdi agan cicing jelema hideung mah halo hideung agan tak apa kabeh cicing boga jiga bol monyet sia karasa sia teh baeud disebut bol monyet beungeutna panuju sia Wisnu ratusan tahun aing dihukum gara-gara sia
ayeuna waktuna balitungan segera serapongkokan kai geura papatkeun sampai paeh awak maneh ayeuna beres ngodaran sia aing rek ka sawarga maneh ka Daud abut sawarga ku aing uluh deuleu tujang alah cilaka deui cilaka kiamat ya beureun nya Pak kumaha Pak teuing jang mana kena aki ieu lah ganeng nya kita bayar hutang lagi mung kasep Gatot Kaca wayahna kasep lawan kusaha rek lompat ka mana sia ulah nyebutkeun ka sieun aing yakin sia gempeur ku aing di podaran ku aing sia kersa waktuna ayeuna anu mustari ningang mangsa anu utama waktuna balitungan aing sia hayang nyampe ka mana pangarti sia jeung aing kasep Gatot Kaca jebe mana si anu mah dipaehan ku aing agan cicing aing teh hayang ngobrol jeung ulah aing si kersa ieu Gatot Kaca nanaonan anjeun sia ngajedog pinasti kersa yang lumampara ieu panangahing Pandawa Arjuna tetega ningali Kresna ditutunyu atuh ya Arjuna lali kana Purwa Daksi nek Purwa wiwitan Daksina wekasanana ieu Gatot Kaca disyaret ku Arjuna teu apaleun kadijayaan anu ka mana kurang ajar Arjuna aduh cilaka Kakang Semar ieu nun Kang wayahna ulah cicingeun Kang ulah hare-hare kaulah yakin ka Kakang Semar ieu pasualanku kaulah bakal sapinuhna dipasrahkeun ka Kakang Semar nanging upami Kakang Semar teu tiasa ngaringsekeun ieu kejadian luntur kapercentenan Kresna ka Kakang Semar wilujeng Kang Kakang Semar naon sia goblok upami Kakang Semar teu tiasa ngaringsekeun ieu kejadian luntur daki teh Kakang Semar sok kanya Kakang Semar enga Kakang sia rek nyebut Kakang di kain naon aya bapak tapi jeung amek-amekan deui kumaha teh moal atuh Kang ari sia kumaha naon di bapak di melotot naku sia teu kanyahoan teu karasa Gatot Kaca aurana nepi ka mana aing anu tara-tara muring ka puluh-punuk ke kejadian deuleu kabayang ku sia Gatot Kaca ngahiji jeung Rahwana kakuatan naon anu bakal bisa do dewa moal mampu kana kejadian abdi mah tenang we coba itu tenang naon tenang ge aya MBG naon MBG teh Kang naon Mas Bahlil ganteng kumaha laguna teh MBG teh kumaha MBG teh ning sinen MBG Mas Bahlil ganteng buah apa yang paling manis buah lu tambah ganteng aja my little bolu ketang Bahlil ke antosan heula ai eta saha kapitan siwa gitu ai bapak aing rek nanyakeun ka sia tenang teh naon pangna sia tenang teh naon jawab ulah waka popoloto abdi mah tenang Pak tenang naon
dina lalakon-naon oge bapak nu bakal jadi jagoan. Bapak mah pahlawan. Sok burulah bapak ina metere lalakon beres. Anjing acara ka Kuningan. Metere bapak ina sok jadi satria buru. Ata dapat jadi kepala MBG. Ulah jadi satria atuh pate ieu mah jadi bangkong atuh bapak teh. Eta keyakinan sia, yumun. Yang Mbak ieu kejadian ku aing rek di ibaratkeun kana penyakit. Maksud Bapak alamun lieur sia maka obat naon? Ya obat lieur tuh. Lamun jadi beuteung, ya obat jadi beuteung. Tah, ieu penyakit teh sarua, ieu kejadian teh sarua jeung penyakit. Ieu kejadian rengsekna lain ku aing. Nah, lain ku bapak pan bapak pahlawan. Usaha tuh Pak. Tah. Sia nanyakeun ka dewek nanyakeun ka sia. Naon? Ari baheula rahwana paehna kunaon? Bapak nyiluti baheula teh cing. Cik nyiluti baheula teh inget keneh. Rahwana paehna kunaon? Upami telepat mah rahwana teh paehna teh muntaber. Jang pan sia teh baheula milu jang. Tong heureuy. Cik. Rahwana baheula maot tah kunaon? Kasetrum. Zaman Ramayana can aya setrum jang. Ayeuna ge loba aliran. Ayeuna ge loba aliran. Jang. Pak. Rahwana teh paehna teh digencet, omuh digencet ku panto. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya. Rahwana teh digencet teh ku gunung Sonara jeung sound system Allahu Akbar. Sonari ya. Sonari akang. Ku gunung Sonara jeung Sonari. Tak eta anti Rahwana teh. Ari hubunganna jeung ayeuna naon tah? Ayeuna ge ku eta deui. Ayeuna ge ku eta deui, bener. Naon Kang geus melaku. Naon sih ge? Pak, abdi ge apa? Gunung Sonara Sonari teh pan geus rapat. Rahwana teh awakna dikencet dina gunung Sonara jeung Sonari. Ayeuna kumaha eta gunung mereka kencet deui? Kieu jang aing ngobrol jeung sia kadon utah ka ituna jang. Darati aing naik deui. Maksud Bapak kumaha? Bantuan di dudungan sia. Bulan, dudungan sia bantuan. Baik Bapak bari ka mana cicing baik. Init. Init. Hei. MBG. Ganteng. Lajeng doh. Ieu ge. Ieu Semar Badrana ya malum duduong samanea. Init bari cicing lumampahan teu ngalengkah. Ngajug-jugnya eta wewengkon Gunung Sonara jeung Sonari ngange ajining gampang sapolah-polah bae. Dinandak kumamrat madugia malaras. Dinandak kumamrat madugia malaras. Lewat tekaji minah raga. Ngadak-ngadak Semar Badrana ya parantos aya di payun Gunung Sonara jeung Sonari. Tagini kalayan rahmat pitulung pangeran deuleu ja. Ka ijabah dewe kaya di dieu ucap mohon. Ta ieu nu bakal bisa ngarengsekeun kejadian sabab awakna aya di dieu keneh Rahwana. Kalayan rahmat pitulung numur beng alam sareng pitulung rahmat kagungan pangeran.
Iya gunung ku dewek rek dirobah jadi dua buta. Hiji hirup, hiji nu hirup, hiji kahirupan gumulung jadi hiji. Kulit waru angen daru senenggul. Robah aja. Ngadak-ngadaki dua gunung lengit tampil lebih hilang tanpa karena dadia dua denawa nuju yati nuju denira salin busana nuju yati nuju denira salin busana salin busana sapisan Kang we tadi Kang nah urang bisa hirup Kang duka nah Kang iya ya jelema nu ngahudangkeun aing saha jelema nu wani-wani ngahudangkeun aing uring di deui anu bisa ngarengsekeun ya kejadian bintang teh nyeun duaan tewak eta jalma di mana aki tuturkeun di si abdi lanjut percaya percaya kumaha tingali sakasiaktianna ieu aki-aki bisa ngahudangkeun urang luar biasa saya aki palih mana mangga tuturkeun di si mate hayo ayo deh Cariosnya tadi alas tibrasara kiwari Anoman serang Arjuna kiwari ngelawan para dendawa. Hei, para dendawa. Wayah nekepung wakul bayawangap tewak sanuman tewak. Monyet bodas di podaran gua yang dipakai ubar budu gua ini maju sia what iya what anjir teas monyet liap Allahu Akbar subhanallah wey edan ya jelema monyet Allah what sia monyet di podaran kau maju wat iya urang siap nah jelema teh huluna tibalik luhuna dihanap lain hulu tibalik hulu sia muter kurang ajar siap
piring. Wis, mantap Kang. Hah? Mantap. Iya dong. Iya, di gimanain itu? Hah? Caranya digimanain? Dijual. Oh, jadi uang dong. Iya. Nanti dibeliin yang ini lagi yang baru. Iya, bagus, bagus. Nanti dijual lagi. Iya, bagi dua ya. Iya. Lain yang naon akang gitu. Babu kuaing nu ge ieu tuman dagor kuaing babatok nama teu bejan kuaing kita. Iya. Dagor kuaing tuman le. Keur ge aing mah saha-saha ge dagor kuaing tuman. Lolbek we keur ge mah ya. Milaweng. Aing teh anjing. Wah, sia. Mana jelema sia banget jiga cangcut. Si goblok. Banget jorang geus ya. Di pedaran gua yang sok iap. Iya. 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 Teu beunang. Karasa. Iya. Teu beunang deui. Karasa. Iya. Teu beunang. Bae anjing da liur. Iya, alah. Iya, alah. Iya, alah. Hebat senjata teh Kang. Senjata hebat. Hebat naon? Eta nepi ka mungsrat kitu getihna eta. Mana getih? Eta buta bieu mungsrat. Ale-ale goblok getih di mana sia? Api-apina atuh. Menyawayang getihan. Pan mejiga. Jiga naon? Jika dina film-film geuning resep urang ge. Emang aya film anu aya getihan? Nya loba atuh. Film naon? Film bedah rumah. Elah. Kokot na rupena euy. Elah. Ayo teu beunang. Rek modar ngahina keneh ka euy. Alah. Ayo teu beunang deui. Paduli goblok. Makeun. Dah katipu ayo. Mana teu nyeri hate. Ieu. Au. Alah. Iya. Iya. Modar gua aing tuman keur kieu meuleuh. Asa-asa keur kieu mah. Aing mah keur kieu mah ngamuk lo sia-sia ge. Sia teh kabina-bina teh. Ih, sia teh hiji geus belum Bersih teh. Kang. Ini geus si teh jeung makan kanyut goblok naon si teh. Catrek goblok semua. Anjir. Well. Kamu orang siapa nama orang yang banget jiga cangcung teh. Dewek iya cepot. Wow cepot. Nama dari mana itu cepot? Arab lain, Spanyol lain. Di kurang dia dewek mah. Di mana? Dari mana? Colom tongo. Oh colom. Bener. Oh colom panjang, colom panok, colom kaso ke jalan. Kaso goblok itu mah. Jauh teuing. Ya, saya orangnya orang bergurau. Aisyah orang mana ngomong nak saya dari Belanda. Oh di Belanda. Ya Belanda. Nama saya Pandekok. Oh Pandekok. Ada bapak mana? Pan Pegek. Mana di podaran ku aing? Manya goblok si Belanda di podaran. Belanda buhun, Belanda wiwitan. Orang punya moto. Moto naon? Aing mau ngaganggu dia. Sepanjang dia tengah ganggu tenyokot DP. Di podaran ku aing hiap. Hiap. Iya. Wow. Belanda lieur. Lungleng kana wawatok. Wow, lo bakica-kica. Iya. Wow. Iya. 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 Iya.
Iya iya wow huluna asup tinggal buluna ibu-ibu ngadeng hulu asup cing jarerit rarasaun ciluk bakekok sia cuman teuing nepi ka hararese kitu telempang eleh kuno penek yuk. Ay di tinggal di. Ay. Edan yaki-yaki. Luar biasa yaki-yaki aya awak leutik. Hey, anjir. Buah make sepatu roda meureun. Nepi ka luar biasa ye jelema ye. Awak letik tapi diberik teu kaberik, lempangna nirik tik jelema ye jiga si Dede Moon. Kabeh-kabeh teuing. Ngomong gancang nih. Mana Gatot Kaca teh? Gatot Kaca ayeuna teh keur amek-amekan. Amek-amekan kumaha? Sabab ayeuna Baradenawana loba anu awut-awutan digempur ku Arjuna jeung Anoman. Jadi Gatot Kaca teh gerak meka-mekan sumuhun. Aki-aki ngurus tuyung. Depentaan tulung ngadon ngahuleung kieu. Batur riweuh batur naon ngahuleung. Di, Kang, jigana Gatot Kaca teh ieu di. Cek si Aki ge keur amek-amekan. Berarti ieu ya Gatot Kaca teh. Tapi nah Gatot Kaca teh dibau tai jadinya. Iya Gatot Kaca teh sanes. Sanes naon? Tingali ka tukang atuh emangna aing teh digadag. Naon ieu Bapak? Tingali ka tukang. Uluh. Pak, aya toke si dieu. Jangna si teh toke kumaha si teh? Saha ieu teh Aki? Ieu teh pun anak. Tuang putra sumuhun. Saya teh Pak, taya jang sonara-sonari teh ieu. Honyir. Hebat Bapak, Pak. Munur jang. Lan munur. Saya Pak. Eta teh tuang putra sumuhun. Goreng patut gitu. Goreng ngene si anjing yang aing mah teh. Eta teh tuang putra teh gede amak. Nuhun cara baca gede amak teh gede bohong kok. Iya. Mana Gatot Kaca teh Aki? Tuh, tinggal tuh nu paling itu tuh. Anu ngangge badong eta Gatot Kaca teh. Wah eta sumuhun. Mangker ki. Tewak wae sae mangga hayo. Keuleuh teh nepu leumpangna aing da. Leumpangna kumaha kamu mah. Ieu. Tingali itu nu ngaran Gatot Kaca tawak ku Akang. Akang aja heula, sok Akang geus siap. Berjuang di medan perang. Ya. Bapak aing luar biasanya. Banyak jalan menuju Roma Bapak aing meuleus. Heeh. Ulah ngaheureyan wae Bapak. Naon? Ulah ngaheureyan. Teu ada itu ngaheureyan ieu mah. Sakitu diheureyan wae di mimiti ini. Da paling ngaheureyan nguji. Nepi ka mana tauhidna Bapak aing. Heeh, ngadoja. Heeh. Pak, yang haling yang. Saya Pak.
Gera muli Pak gera pulang ke Jati pulang ke asa Andika saja dah dekedahan apa sahah-sahana kaula si Sonara datang ke dia anjir apa lu edan luar biasa balik sia balik syukur teh balik hancur sagoing ye gera muli Pak sanes alamna Bapak teh sanes zamana Bapak kikian Pak modar sagoing sekali deui ai ditewak baik iya geher kurang aja dahsyat siksa edan anjir Kang Akang jeung Adi teh siapa pahit sama manis sabagja sacilaka Adi gering Akang milu gering Adi cager Akang milu cager Akang sedih Adi milu sedih Akang bagja Adi milu bagja ayeuna Adi hirup Akang kur milu hirup dilengkahan ku Adi Kang hiap barang dilengkahan kuraina sonari sonara jangiratan wah edan di agdion Kang Adin baik ewak di iya edan anjir ilmu eta paeh dilengkahan ku adina hirup deui kompak tadi jeung lanceuk teh na Ari Sidawala kumaha kitu Kang aing boga ka Bogor teh ngandunuskeun ditipu ku adi teh ngajeun ngahudangkeun aing di Banyur ku cai aduh ampun ngajar sia adina rek pipilweun geura mulih Pak teu bisa dipaksa ku aing sok koyong Pak koyong sok pusing kuat siksa edan dulu hebat di hudang di ayo di wah kangen di tumadel itu sareng kitu kayaan anak memang kasaktian ya Gatot Kaca anu ngahiji sareng Rahwana sesah tielehkeunana atuh ye sonaras jeung sonari parantos peungas harapan kedah kumaha ngalawananana lami-lami mepes keuyang ke Semar Badrana ya hei aki-aki ngurus tunjung ka dieu sia carana mah urang di ieu mah dilejokeun ye dijongklokeun salwarek diparabkeun aing ieu ditumahkeun hei Semar ka dieu Semar ka dieu naon ieu teh
aya naon sakedap teh kaula aya teruskeun setan sia meni geuleuh teh kudu make iket tuh aing tuh alah lamun anak aing dipencet babatokna ku aing tuh dina teuing jeung teuas gebok teh asa diomongkeun wae bae da boga hulu domba hubunganana goblok sih teh naon ieu teh ye ieu teh rek naon ieu teh rek nyiksa kaula apa kumaha hayo kaula teh eleh jeung eleh ieu teh kumaha rek nyiksa kaula atau kumaha teu merabkeun ieu teh tanggung jawab kumaha ieu ayo tanggung jawab ayo cicing sia teh jisim abdi bade naroskeun itu tadi naroskeun tuluy kaing nanyakeun jadi pananyaan puguh atuh ari kapungkur tuang rama maotna kunaon tuh nu tadi deui nyapan digencet ku kaula digencet ya tah ayeuna ge kitu deui kitu deui kumaha ari aki nyawayana gencet Gatot Kaca kuanya atuh mejrel awak Gatot Kaca moal awak Gatot Kaca moal mejrel awakna otot kawat tulang basa balung beuji otot kawat tulang baja balung beusi eta Kebatak tong ngancang teuing ngomongna nya ka kolot beuleuh tuh jadi kaula teh kudu tewak ku anjeun gencet kumaha carana nu hiji newak nu hiji balik jang ngesubuh jang please jang tong heureuy wae jadi nu hiji newak nu hiji nengarkeun maneh kada naon kada beus nuhun jang sami-sami Pak carana eta mah mangga saha heula nu newak Gatot Kaca nu kaduana tewak anu kaduana tuluy notogeun maneh teungar artina digencet ngartos aki ngartos sae haling akina sae mangga permios mangga tong ngahalang Semar Bandar Nangka kapina mendateng awas Semar Bandar Nangka si anjing kokot ngepepang gitu lamun dari lemur aing digantung jelema eta teh nya Kang di adi anu nangtang Gatot Kaca akang nu dengar ka di sae ayo Kang hey Gatot Kaca ulu itu awahan lo karena tetawang beren kadieu Gatot Kaca lamun anjeun lalaki langit langan jagat datang kai sok sia aya wuka kapok sa dipaehan waing dor nepi ka mana utang pati berapati hutang wirang tipai wirang rasakan pembalasan deui baik eno stiker sayang dumamparang iya Gatot Kaca barang bade ngagabrug ka ieu sonari ditewak diceket teh sausik kaya what ayo Kang buru-buru dengar Kang
jelema teh haling pinas dikersah yang kumampan ieu sonara teu sirikna ti totolonyong notok-notokeun maneh maksud bae nengari Gatotkaca anu kadisaka ku Rayina Sonari atuh memang ieu kedah kitu kejadianana barang ditengarkeun bumi gonjang gancing langit kelap-kelap katon lir maisa gandrung ku tarik-tarikna diadu oge ku teas-teasna awak Gatotkaca macel ari arwahna ngancik dina Gunung Sonara jeung Sonari wah Anoman ampun kula Anoman tasya ayang hirup deui kaula Anoman bere kasempetan kaula ye kaula rek babalik pikir Anoman bere kasempetan kula pikeun babalik pikir sabab kaula hayang hirup deui Anoman ampun kaula sia kesempatan ayeuna ge ngariweuh ke sasop Anoman asop nuhun Akismar nuhun Arjuna Kresna nuhun ieu gunung kaula dibawa di tempatna nyata wewengkon saudara Jesari wih kaula bawa what tuh yang jigana juragan Gatotkaca teh bade kulem teh bismillah acan mumatak segala rupa pada melan urang rek naon wae komo urang umat muslim sok upami bade naon wae kedah dingawitan heula ku ngecap bismillahirrahmanirrahim sangkan mulus lahyu berkah kalayan salamet yang sakitu we teh Kang sabarakan hapunten dina samuda kelepatan